Saha nu teu wano ka Aji Prosidi? Aji Prosidi nyaeta salah saurang bujangga atawa sastrawan nu lahir di Jatiwangi, Majalengka, ping 31 Januari 1838. Anjeunna oge mangrupa budayawan, dosen, tur nu ngarintis katut mingpin sawatara pamedal di Indonesia, mingpin panantikan carita pantun jeung folklor Sunda, sarta ngaguar kasundaan ngaliwatan tulisanana. Pak Ayip aktif dina rupaning organisasi, saperti di IKAPI, DKJ, PPSS, jeung LBSS. Tuluy ngadegkeun Yayasan Kabudayaan Rancage anu saban taun ngaleler hadiah sastra Rancage pikeun karya sastra pilihan. Anjeunna oge direksi Pustaka Jaya, ngadegkeun PT Kiblat Buku Utama, sarta nyangking rupa-rupa pangajen bo anu nasional, bo anu internasional. Tina sakitu reana gelar, prestasi katut pangajen anu luhung, geuning Pak Ayip teh teu kungsi tamat SMA. Anjeunna teu kagungan ijazah SMA, tapi justru dipercaya ngadosenan di paguron luhur, saperti di Universitas Pajajaran, di Universitas Pasadengeun Osaka di Jepang, di Universitas Industri Kyoto, jeung di Universitas Tenri. Nah, bisa kitu. Lainna jadi dosen teh minimal ijazah S2. Harita Pak Ayip dipercaya sabab anjeunna kagungan kapasitas sarta kapabilitas anu luhur, pangaweruh jeung kemampuhna katiten bisa ngaleuwihan batur anu boga ijazah. Anjeunna oge kungsi nyarios. Dalam membaca aku dapat melampaui kebanyakan orang yang punya ijazah lebar. Ya memang, di SD keneh ge da geus resep pisan maca, antukna kamera nulisna teh tuluy ngaronjat. SD kelas genep tulisan anjeunna geus dimuat dina Koran Nasional Indonesia Raya. Naek ka SMP, mingkin rea deui tulisanna nu dimuat dina koran teh. Di SMA atawa geus kaluar pokona mah nalika yuswana 17 tahun, harita teh medal buku munggaran anjeunna nyaeta anu judulna Tahun-tahun Kematian. Lamun dumasar Wikipedia, karya Pak Ayip teh nepi ka tahun 1883, kurang leuwih aya kana 320 genep judul anu kungsi dimuat dina koran jeung majalah. Sarta kira-kira aya kana 100 judul buku boh dina basa Indonesia boh basa Sunda. Eta oge masih riat tulisanna anu ditarjamahkeun kana basa deungeun saperti Jepang, Cina, Inggris, jeung rea-rea deui. Buku-buku eta bisa dibaca di Pabukon Aji Prosidi nu aya di Ciborelang, Jatiwangi, atawa leuwih lengkap koleksina di Jalan Garut, Bandung. Panjang pisan lalakon Pak Ayip teh, mun kudu dicaritakeun sagembleng nama, asa moal cukup sapeusapeuting. Da geuning dina buku catur lampa anjeunna tingawitan dibabarkeun di Jatiwangi, tuluy pindah ka Majalengka, pindah deui ka Jakarta, ka Bandung, ka Jepang jeung saterusna, nepi ka tungtung buku eta kurang leuwih aya kana 1330 kaca. Kandel pisan. Sumangetna dina nyastra teh teu aya randegna, nepi ka ngantunkeun dina yuswa 82 tahun. Harita anjeunna ninggalkeun tulisan anu masih keur diketik mandiri, lantaran katempo geus rampan reumpeun, tuluy dipangetikeun ku Titis Nitiswari, putri bungsuna. Kakara 8 kaca, anjeunna disaur ku Gusti Nu Maha Suci di RSUD Tidar Kota Magelang 28 Juli 2020. Sangkan basa Sunda teu paeh, carana taya deui. Ngajak sakabeh urang Sunda sangkan ngagunakeun basa Sunda, anna nyarita jeung papada Sunda, atawa dina riungan urang Sunda, iraha bae jeung di mana bae. Dicutat tina buku Urang Sunda jeung Basa Sunda, citakan kahiji 2007. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur, mugia amal ibadah sareng sagala rupi kasayanana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal